Aduh, Pul, tolongan ibu. Anjing. Alah, itu ngacelang irung nang ngarabehan katingali itu berarti salting. Pul, tinggali ieu si Ijeng panonna beureum, Pul. Aisyah kunaon nih? Awas ai maneh batur rek naronton sia teh. Kalau mau nomor nyolok atuh. Awas ka ditu ih. Atuh sia teh jeding. Siapa ngajakunnya? Hayu urang ucing sumput yuk. Embung aing mah yang mengbal. Pan eueuh bola nage di kade ku Kitohir ai maneh. Gara-gara kumane di Cipol beungeutna. Atuh udah ngaganggu wae aing keur main jol disontrongkeun. Geus atuh sia teh kudu ngamaklum ngaranna ge kolot sia teh loba minusna. Nya budeg nya pohoan sia teh kudu ieu ngamaklum sia teh. Nya telenges deh. Guys, ayeuna mah urang ucing sumput heula nya lamun misalkan boga duit 1000 ewang, engke urang pake udunan melibal sia teh nu anyar nya. Entong melibal plastik deui melibal beliter we meh awet meh teu dikadekan wae. Engke lamun geus boga 1 juta subscriber gitu. Hayu atuh erek moal ieu geus tunduh. Atuh hayu buru hompim buru. Ompim gambreng di udin beungeutna goreng. Ih naon maksudna maneh? Cie teh nyebut kain goreng. Gambreng. Si Udin ucing tah. Ih naon sia malijik Raden tadi nang karak jadi nang kuban cie teh. Naon da tadina bade nang kuban abi teh ngan telat. Itu bisa kitu cie teh aturanna sakali jadi ai maneh. Poho tadi terek nang kuban. Teuing anjing. Maneh nu ucing. Nah ai maneh licik cie teh. Aduh, Pul, tolongan ibu. Anjing. Alah, itu ngacelang. Alah, kumaha ieu nyeri beung. Aduh, nyeri. Nah bisa ngacelang gitu, Jeng. Teuing aing teh apal. Aneh sia mah. Padahal lalaunan bieu teh. Ngelmu manehnya. Mit amit cudi henteu aing mah teu ngelmu sia teh. Tadi ge teu apal aing maneh jol ngacelang teu pupugu sia teh da lalaunan lonjok teh. Da tadi ge urang melong teu ditanagaan si Jeng mah. Ngelmu sia mah nya beda tenaga nage gede. Henteu sudi aing ge teu apal aing maneh. Syak gerajeng cobaan sakali deui bisi kabeneran bieu mah. Heuh sok cobaan sakali deui bae sok. Embung aing mesin kelepasan. Moal sok lalaunan we. Tuh cek aing ngelmu sia mah nya. Den hudang Den itu si Ajeng. Mana? Naon ari maneh bogoh ka adi urang? Montong sia teh yang ditenggel geura sia teh. Tajing si Udin we. Anjing najis hoream aing mah. Itu si Udin salting tuh katingali tuh. Naon sia sepul henteu ai maneh. Eta irung nang ngarabehan katingali tuh berarti salting. Pul, tingali ieu si Ijeng panonna beureum Pul. Naon sia teh ngomong naon? Hayu lila euy erek moal atuh ieu ucing sumput teh. Sok kan maneh nu ucingna lain. Embung tadi mah dilicikan ai maneh tah si Aden ucing mah. Tuh Den si Udin mah embungeun wayahna maneh atuh ngelehannya. Miluan euy. Karena raon ieu urang miluan euy. Ucing sumput miluan mal. Miluan atuh. Ucing maneh ucing. Nya hompim paheula meureun. Kan maneh kerek datang. Aing mah sok atuh. Nepi 20 nya. Hiji. 2. Jeng, hayu urang ka ditu. Opa, ku aing cobaan wae kitu ka si Iki nya euy. Aing sakti bener ieu teh kitu. Curang cobaan. Tuh ngajak aing bener. Saha bieu nu muirkeun? Teuing ai maneh jol freestyle kitu. Kunaon maneh jol muir? Maneh si Jengnya. Henteu ai maneh teu apal lain urang. Buru sia teh mempeun deui kalah pupuiran atuh. Hiji. Jeng urang ditu yuk. 3. Sok ayeuna maneh jujur ka urang nya. Kunaon maneh eta tiba-tiba sakti kitu sia teh. Sok we kurang ge da moal beja-beja. Jujur we maneh ngelmu atau kumaha sok? Da moal kumaha kurang oge. Pan tadi ge aing geus ngomong ka maneh aing teu apal jol kieu nya ho. Lieur aing ge tiba-tiba jol sakti kieu sia teh. Da aing mah teu ngelmu teu naon sia teh. Piraku ieu mujizat. Sok. Ari eta naon anu kumaneh dirasakeun maneh teh sadar henteu eta teh posisina kitu urang mah yang apal teh. Atawa maneh teh muriang heula ningali juri geula atau kumaha sok jelaskeun atuh. Lieur nya ari urang mah sadar tadi oge Pul, cuman teuing kunaon tadi teh pas kajadian eta teh jol teu pugu-pugu jol aya asa aya nu ieu tah non. Asa aya nu asup kanu tonggong kitu tah ting angin ting naon pokona mah da asa teuas. Tapi ngeplos gitu ka jero. Sing balik atuh nu puguna teuas atau ngeplos ieu teh. Ari pas eunteupna mah karasa, cuman kumaha nya ngajelaskeun euy lieur Pul euy. Jadi pas eunteupna mah karasa ieu nya. Ari pas asup ka jero na mah teu kitu tah siga nu ngageleser. Angin asup gitu. Pugu ge. Tuh. Ige karasa deui Pul euy. Tuh. Kala. Jeng kunaon maneh Jeng Nah ibar kitu maneh. Jeng. Sadar sia teh. Pul. Tulungan ieu Pul hese Pul euy. Pul. Nah maneh jadi kitu sia teh. Aneh sia mah Jurig maneh mah nya. Ari maneh sangeunana wae atuh ngomong teh.
Heuh atuh nah bisa hibar ieu maneh. Heuh cek aing teh apal ai maneh nya. Ih, Geus we urang ruqyah ka Pak Ustadnya. heuh atuh hayu anter yuk. Ih, maneh ngadenge teh bieu. Heuh ngadenge hayu ah ulah di dia. Yuk. Mana atuh iten ucing teh nih bisa neangan teh nya si teh. Sampah. Nih aing geus effort kieu ieu teh di teang. Bisa teh neangan urang ieu di dieu. Cingokok nu ucing ngokok. Suara si Udin euy, ngadenge teh maneh bieu. Heuh ngadenge tapi di mana eta nya? Suara nama siga di luhur sih euy. Heuh puguh aing ge aneh. Pul, Jeng, tinggal ieu aing nyumput di dieu ka tinggal itu. Ih, ari maneh keur naon di dinya, Din? Itu tingali kala nyumput di dinya gerajeng. Anjing ieu mah asli ucing sumput kelas atas ieu mah euy. Siga nu kompetisi wae Sudin mah. Ajak ngeusan we watirnya euy. Urang ka Pak Ustad deula pan lain ek di ruqyah. Heuh hayu ngeusan lah aing teu kuat ih nyeri awak ieu euy. Din hayu ngeusan Din euy panas Din. Ah, embung urang ge apal maneh mah ngebodohnya, me urang ucing. Embung aing moal katipu. Henteu ai maneh ngeusan we hayu panas. Atuh awas mun ngebodohnya. Ih kumaha ieu turun ieu? Ih kumaha ieu hese? Eta tah tincek dahana kadinya tah. Aduh hese ieu euy sing sireumeuun. Heuh tah kadinya we tah. Anjing, naon eta ih leungeun saya eta panjang si teh. Ih, ari maneh sabenerna jurig lain sia teh na bisa kitu atuh aneh sia mah. Sa maneh? Ih manehnya teu beudang di bejaan cek aing teu apal aing jol kieu sia teh atuh aneh aing ge ih lieur ieu kumaha. Ah, maneh mun teu jujur ku aing bejakeun ka Pak Ustad geura sok. Maneh mah ngelmu aing tidak apal. Heuh sok juk bejakeun aing mah teu ngelmu aing maneh. Heuh berarti maneh kaasupan jurig nganting jurig naon leungeunna panjang kitu. Heuh teuing sigana mah jurig ieu awi gombong ah lieur aing ge. Ari eta maneh nyariin teu kitu. Henteu ari nyeri mangan ieu cangkeul. Din, nyelap Din, tulungan Din. Din. Jurig sia manya. Maneh nu jurig mata. Astagfirullahaladzim. Weh, saha maneh ih? Jurig lain ai maneh. Ke deui ceritana turun heula aing ge lieur buru euy, milu moal. Embung aing mesin labuh. Juga maneh sorangan ka ditu. Moal hayu percaya ka urang sok, Bro. Embung aing mah naon kudu percaya ka maneh si teh. Jurig maneh mah. Ih maneh nya sok erek moal atuh cangkeul euy maneh. Embung aing mah asin labuh si teh ka dieu pamokeun taraje we. Atuh lila make taraje mah hayu loncat buru. Awas ya mun aing pae maneh tanggung jawab di akhirat sia. Jangan kumaha ieu naon si teh. Awas. Heuh jadi kitu Din, cek manehanana ge teu ngarasakeun naon jol teu puguh-puguh cenah aya nu asup tapi da sadar manehanana mah kitu. Heuh tah kitu aing ge aneh teuing kunaon sia ieu Din. Heuh sigana maneh mah kudu diruqyah ieu mah. Da soalna maneh mah geus aneh lain siga jelema deui kitu kalakuanana. Heuh tapi aing alus bisa jadi sakti sia teh. Heuh tong bari nijak atuh nyari eta. Naon ejek naon? Ih tapi cek urang mah mending kene ulah ka bebeja ka Pak Ustad. Urang cobaan heula ieu teh sela elmuna nepikeun ka mana si Ijeng kitu tah. Sugana we urang bisa hibar babarengan situ lumayan. Heuh tadi ge urang jual bijil jaring na leungeun alusnya. Heuh siga Spiderman eta kumaha carana eta Jeng euy? Me bijil ieu hamat lancah tina leungeun. Teuing tadi teh make curug kitu teu salah mah euy. Heuh sok cobaan deui alus euy. Heuh sok ka manakeun. Bebas we kumaha maneh sok. Bener itu kumaha urang. Heuh sok buru ningali. Awas manehna munduran. Hampura ieu mah nya. Oh, di dia geuning budak teh. Hong Raden goreng patut. Oke teman-teman sebelum dilanjut seperti biasa jangan lupa like, komen dan subscribe. Mun teu di subscribe moal ngonten deui aing mah. Ari mana sudin nyerenteng wae maneh mah.